Ya Rasulullah salamun alaik. Ieu Maulana Hasanuddin teh kadieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. 1 Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ke dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merajang semua narajung kabeh ge. Tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui titah naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan. Di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk iya rada cager deh teh ya, rada cager. Nah iya aya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Iya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Benta." Begitu benta adu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata, hudang. Hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah. Tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, Cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu. Ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu harerang. Warna batuna
semu rada kemerah-merahan segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna mun hayang nyaho ieu batuna lainnya dibikeun ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten henteu ulah sambarangan batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya. Sapoe 2 poe 3 poe teu kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut aya cai ulah di aku aya angin ulah di aku aya batu ulah di aku aya cacaang ulah di aku andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapa teh sakitu beta sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain bantrak-bantrakeun tam tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim. Tapana di dieu. Teu batak sim kuring ka dieu masyaallah. Datang ke sepuhan ka ditu sakali moal ah datang ka 2 kali henteu ah datang ka 3 kali kasurupan di ditu kasurupan ieu kasepuhan teh kula ge rada kaget ngetigkeun taneuh hadena lain aing nu diketig mun aing lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu sim kuring. Alhamdulillah dina sacenah. Sakieu nu hadir urang sok nyaho. Ulah sok nyaho pokona mah ente mah ngaraji, bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa di dinya teh masyaallah nu datang teh berata guru sampang deui. Nu geus asup Islam. Saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teudeun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus ngeus eueuh nanaonan ieu mah
mantak hampir diusir ku pamajikan lagi. Caknya nangis teu berguna ya hirup. La faidata wa faidah. Itu faedah hirup. Masya Allah. Dijinjing dibawa ke Banten, maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat. Ditendenlah batu didinya. Etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya. Selama batu eta aya, perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang, dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris. Anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin sugan gimbir teu aya. Begitu perang 10 lipat kekuatan kafir. Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit. Nu hese ge hiji trah kadua wangsit. Lah udah sokanya usahana nanyakeun wangsit segala naon. Kumaha ku batur-batur mah geus nyaho isian can. Kumaha sih dibawa ongkoh. Aduh, Masya Allah. Dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cik Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung tipun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius. Sehingga ada ieu sejarah. Serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah. Andai kata insan catat. Lain lalagaan. Andai kata aya di sejarah alhamdulillah. Andai kata eueuh seperti eta. Bisa dipertanggungjawabkeun walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae. Kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot. Begitu turun di mobil aya budak leutik. Budak leutik mapang. Budak leutik da kasep lain cenah kolot kieu. Kasep. Berangkat ke masjid aya digigireun. Kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan. Terus nuturkeun. Makam ka makam. Nguburkeun nyana di dieu tah. Di dieu ngobrol jeung kula. Ngobrol naon cenah cak Nurjaya tah. Rahasia tuh. Nyana ge hayang nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae. Ngobrol cinta ye. Ngobrol geus beres. Kula talkin eueuh. Kula nanya Ki Nurjaya, saya teh budak leutik. Ci, sugan teh bawaan kiai cenah. Nanya deui ka adik kula, "Ci, sugan teh saha?" Teu nyaho. Nanya deui ka hiji kiai, "Jak kula betul neuleuh cenah kiai." Neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya. Wah, ieu mah ka hijab di kieu mah tuh. Henteu nu kieu mah. Bangsa nu karaya mah moal. Mun orai neuleuh. Bangsa nu lele ngomongnya na ngobrol jeung kula eueuh ieu ge aya anu datang Masya Allah. Ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu. Ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranti ngadatangkeun angin. Henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu. Teu kudu eta mah endek masalah. Tinggal diondang bae angin pasir angin toba tuh. Ahok kubruskeun habak. Beres. Hayus ya.
Asal geus datang angin pasir angin, masya Allah. Lain lalawar dia aya liangna, ngan liangna teu kadeuleu. Nu kadeuleu liang anak we di dieu mah. Liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah. Tapi insyaallah urang-urang dieu paham. Paham, aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai, ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun di Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 kilometer ke laut. Jadilah dermaga internasional. Nu hiji ka Karang Atu. Nah, iyalah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatna adalah Gunung Karang. 1.000.000 kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan. Gunung Karang teh titisan ti baheula. Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayang nyaba ka gas umur 7. Berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen kumaha ge ye aing ge hijib nasor geus dikelek hijib naon deui si dieu hijib sepi mah komo anginna ge geus ambalaya ye tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin cekna begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh. Teu kuat nu dua mah. Alah cenah dameti aing mah teu kuat. Teu kuat cenah ieu. Aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat, teu kuat. Kumaha sih nyaritakeun teu kuat? Hese nyaritakeun teu kuat teh. Hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat. Teu kuat, ai beungeut-beungeut perang hayang kanu geulis aduh. Teu kuat teu nyambung. Tapi ulah leutik ka ate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teh geulis beungar iya ini roa itu pasang ye mujizat Gusti Allah masyaallah il qala Yusuf li abihi ya ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dieu mah geus leuwih nyaho pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum Abah kula masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti ya Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur nah tadi jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunna jalan mana ya cekna sebab tadi beureum datang ka luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae kieu masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh ieu anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri, di Gunung Karang, di Banten balik kita mampir ka imah mau dicaritakeun ka ditu nama ngan urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur ieu teh geus dieusian kudu tapati baheula data ka kuari nah panjang urang mun nyaritakeun Gunung Karang mantak hadiahna ge teu barang sambarangan ulah ge tadi rada ngageter tita hadiah padahal urang dieu bae tapi kukula dihadiahan lalauna teu meunang kadenge ku batur hadiah berata guru teh aya bae
Nah, iyalah Banten. Masya Allah, cai bisa digunakan jang perang di dia mah. Ulah sambarangan angin bisa digunakan jang perang. Nganu hese de kunci, nganu hese ge eta ngadatangkeun angin kumaha. Lamun salah ngadatangkeun angin, lain bisa pakai ke perang, nyanana kena tsunami. Ieu pernah yang ngundang angin. Pernah ngajeledag. Pernah dibawa ke Grogol saya pikirnya. Nah, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari. Ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkeun ka Surakarta. Surakarta Jaya dipindahkeun deui ka Banten. Ketika Banten ngangaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan, dipakailah ngarat salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Eta teh julukan ngaran angin. Angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler. Nah, lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut, apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon, aya bahasa tertentu. Aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah. Anu lamun huru hara gede bakal tarurun di Gunung Karang. Mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang. Mudah-mudahan karuhun urang masih deudeuh jeung nya. Neuleuh ambalaya anak incuna beuh ieu geus teu puguh arah. Mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah. Carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalaya. Carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus. Ternyata jerona bok-brok. Pondok pesantren kadeleuna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren. Ternyata jerona masya Allah selama hubud dunia moal beres. Karuhun bakal ngutuk. Gila Gunung Karang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji incu Banten anu nakal, maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut, kemudian didagorkeun kana sirahna semplek. Jadi batu gigilang eta semplek juruna saeutik urut ngahajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin. Aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten. Urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta. Lamun encan aya saha bae nu endek muncul jadi sultan, jadi raja moal bisa. Sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heulana ge raja wali, wali raja, raja wali, wali raja. Kudu make koma ulah raja wali. Raja wali batu sia tah mah. RCTI tah mah. Raja wali, wali raja. Selain wali moal bisa Banten. Lamun dicaritakeun tentang bakal karamean Banten dijajah deui ku RRC sebab aslina ge Hindu, bakal terjadi. Inggris bakal asup deui ka Banten, bakal. Belanda bakal asup deui, bakal. Cuman tetep nu bakal numpas Arab-Arab kene. Percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui, tetep Banten moal boga kekuatan. Itulah sejarah ala kadar. Urang kuari sabodo tamah tentang eta. Ieu mah supaya nyaho bae heulana. Masih panjang lalakona. Urang sebagai generasi sing hade sebab Kangjeng Nabi muncul dengan kekuatan anu luar biasa. Tapak Kangjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan anu prima. Tapak
wali sanga muncul dengan kekuatan anu prima tapak Syekh Maulana Hasanuddin Babad Banten pada tahun sekian sampai tahun sekian, dilanjut ku Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, dilanjut Syekh Mapai dan lain sebagainya. Tarapa kabeh lamun urang kuari jadi kokolot jeung jadi kiai masih keneh beuki duit proposal pamarentah ulah harap menang Banten. Urang jadi kiai masih keneh ngarorodan duit partai mola harap Banten Jaya. Urang kuari jadi kokolot atawa jadi kiai ustad masih kene kabongbroy jeung kabita ti duit ti haritanu. Wah ajur Banten kajen. Ajur sakali deui. Siata nu neruskeun mata. Aing mah toser doang. Oh, seperti eta. Dek narima dek henteu hak ente kabehan. Sekedar sejarah kekuatan Banten dicekel ku ahli-ahli tapak. Urang boga Syekh Mansur, urang boga Syekh Hasnawi. Syekh Hasnawi teh raja Banten. Cuman masdur. Mantap ketika renovasi diberi kewenangan Syekh Hasnawi Caringin. Setelah eta kadieuna teu muncul kembali. Insyaallah engke jai. Kuari geus daratang ka kula nu negara di Sultan. Alah ieu ge hayang jadi raja. Atuh raja koang-koang. Masya Allah karim. Alhamdulillah lamun di Banten geus aya nu diangkat jadi sultan. Aya deui nu hiji hayang dinobatkeun dia jadi mangga bae tah mah mangga bae ai pas eueuh masalah. Tapi kula geus ngangkat sorangan raja setan. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia teh sakumaha tadi? Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan bi idnihi wa sirajan munira. Ilain lalakon bantrak-bantrakeun hiji syahidan nyaksian Kanjeng Nabi. Nyaksian teh Kanjeng Nabi mah lain nu sababad, lain anu sazaman, tapi nyaksian teh katukang. Nyaksian ka kaum Kanjeng Nabi Isa, nyaksian ka Kanjeng Nabi Musa, nyaksian sampaikan ke Kanjeng Nabi Adam, masih siap Kanjeng Nabi syahidan jadi saksi. Padahal teu kazamanan. Di mana Al-Qur'an ngajelaskeun dengan mukjizat Al-Qur'an Kanjeng Nabi bisa syahidan. Nomor kedua wa mubasyiran. Mubasyiran teh Kanjeng Nabi mawa berita sorga. Sorga teh batana ge lain meunang nyen ti Cisoka lain. Lain dikirim ti Pandeglang lain. Boh, batana ge tina inten permata. Anu inten mah sagede korek api, sagede korek api miliaran. Cincin ieu bae ya, cincin ieu. Dibikeun ge urek. Nah, iyalah sorga. Sorga teh lamun kuari dibocorkeun sagede jarum, sagede jarum, bocor sagede jarum. Ieu sinarna sinar. Panon poe bulan bintang surem kabeh. Surem kabeh. Ieu sorga. Bidadarina lamun nyiduh bidadari ka laut, laut amis kabeh. Lamun sigir bidadari ditololkeun saeutik bae ka dieu teu kudu make listrik. Saangna pohar nu neuk numpakanna sagede kieu. Terido aing mah. Terido mun di sorganya nah hejo kos kieu ye kos kieu di sorga aja numpakan bidadari protes aing. Hai malaikat Ridwan kaluarkeun ieu. Emang gua terido aing mah panjang potongan ku ieu naekan bidadari. Da aing mah protes. Protes tetep bae. Lamun beungeut kos kieu. Atuh boro-boro di sorga kuari ge urang sebel. Atuh kan meureun ai ka sorga teh mah nya ge diganti beungeutna. Lain nu ieu. Ah beungeut teh naon atuh beungeut kos kitu. Sorga. Ganti casing nya ganti. Aduh casing nu ieu mah masyaallah. Nah, iyalah
wa mubasysyira bunga Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alamin urang nyaritakeun panjang taga ditu ieu mah sebagai rahmat bae ye lamun hayang nyaho rahmat Kangjeng kaistimewaan anak dicontohan ku ulama aya hiji ibu ngandung anak begitu ngandung sampailah 8 bulan ketika ngandung nage diatur dahareuna nage dek ngadahar nu ladak ulah besi kaganggu anak kunya rahmat dek ngadahar es ulah besi anak ngamuk di jero rahmat deudeuh indung kanu jadi anak wahar dek ngadahar naon bae ge nu diperhitungkeun anak nu di jero masyaallah karim ieu rahmat menang 8 bulan borosot lahir ke dunia diurus ku indungna teu meunang ceuri disusuan susu kurang cai usahanya ngadahar sayur mayur dipencetan supaya kalaluar geus buku bapa nama tuh geus teu kudu dicaritakeun tah mah eta amunisi terus disusuan gede Masya Allah keluar saya si kadek kanu ngasuh ge si kadek kalaunan ku dedeh jeung nyaa indung gede-gede disakolakeun ngaji kebeneran anakna teh awewe sakolakeun balik neng kadek nya balik sakola kudu gegeraan balik mama melang ka neng besi anu ngaganggu besi anu macem-macem mak lamun neng can datang ka imah mama masyaallah teu ngeunah dahar teu ngeunah nginung kade neng si neng na si anakna badung emak tidak tahu diri gede kelas genep HP geus boga mulai kelas genep geus SMS-an indungna neng ulah osok main HP eta mah aduh pagawean dajal tah bagus kitu mah naon dajal mah dada jeung bujal si emak ulah geus dinasehatan anak beuki mangga SMP Badung kita ngaji henteu kita balik henteu sakadaekna bae emakna terus bae nganasehatan sing adeneng anakna kancola begitu datang ke SMA anak teu bisa diatur ganeng cerewet boga emak nyaho ala modern meureunana kuari mah geus aya di planet mana emak ortodok hatena geus pohara jasa ka indungna geus mal kebal deui racun ku aya bener diracun emak diracun ngan diracunna lalaunan ke batuk ke bengek racun menang 2 poe racun deui mana geus oho-ohoan batuk bebas hirup lantaran batuk ngekeh bae otomatis kan ke dokter begitu ke dokter periksa ku dokter hasil visum dokter ternyata terjangkit racun mak cek dokter ibu mah ini kena racun itu siapa yang racun coba panggil anaknya tanya begitu tanya dengan kelihayan pertanyaan polisi nu nanya ternyata ngaku bahwa si neng nu ngaracun Masya Allah cek polisi ibu karena ini anak telah meracun ibu dan meracunnya adalah terencana maka sama dengan akan membunuh ibu dengan direncana tidak ada lagi kecuali harus dibunuh kumaha ibu kudu dibunuh apa ente? Terserah teh geus jahat-jahat teh. Cuman pelaturan harus tanda tangan. Harus tanda tangan. Bahwa anak harus dibunuh melalui tanda tangan ibu. Ibuna nu keur muriang dibere selembaran untuk tanda tangan pembunuhan anak. Dibere pulpen. Tanda tangan cek polisi. Anak akan segera dieksekusi. Bunuh. Begitu dek tanda tangan ragam pulpen polisi itu anak abdi masa sih
ku abdi dihamilkeun, ku abdi dilahirkeun, ku abdi diasuh, ku abdi dididik. Lamun sampai abdi ngabunuh anak, moal abdi. Kajeun teuing anak rek ngabunuh ibu, masalah. Tapi kudu abdi ngabunuh anak, moal polisi. Geus teu urusan abdi, urusan abdi. Sampai hati kudu abdi tanda tangan dibunuh moal. Eta rahmat. Seorang ibu tidak mungkin akan membunuh anakna. Ieu rahmat anu gede jasa. Kangjeng Nabi meleuwih tibatan indung nu tadi rahmatna ka umatna. Bayangkeun nya anak Kangjeng Nabi ketika orang dipanggil saurang-saurang ditimbang amal, panggil Haji Pede. Begitu dideuleup salatna kurang bagus, komo husu eueuh jasa. Puasa kitu kene zakat ilok sama sakali. Wah, geus pupur ieu deui mah. Cek malaikat ieu bae kudu digusur ka neraka. Cek Kangjeng Nabi ulah wakad di nerakakeun. Kos kieu ge nyana pernah maca salam, pernah maca sholawat di hatena aya ngaran aingan cek Kangjeng Nabi. Geus ulah dideuleuh Haji Pendina emang nyana mah suluh neraka. Tapi nu dideuleuh Muhammadna. Ku deudeuh jeung nyaahna Kangjeng Nabi. Lamun cacak-cacak Kangjeng Nabi polisi mah kuabeh ka neraka. Ka neraka atuh bisa beuleun masyarakatnya polisi mah. Atuh mana polisi pigeunahkeunana coba ge. Urang teh motor tangkap ku polisi. Eueuh SIM tilang. Mantak naon sih jawau, Pak? Sekali-sekali nanti harus hati-hati ya. Suratnya bawa, SIM-nya bawa. Udah dah, sekarang mah karena saya kenal dengan Bapak, udah saya ampunin. Ayo nu polisi kos gitu. Di mana aya polisi kos gitu? Polisi kos gitu mah disembah wae. Nyana mah ka adina ge nangkep we ka adi. Adi ditangkep, bapana ge ditangkep we bego jasa. Tapi di akhirat tetep ka surga polisi ge. Lamun osok maca sholawat. Polisi begitu diseret ku balikat Malik. Dibawa ka mana eta? Iya polisi. Kayalah polisi ubasa umat anjeun. Coba bareng dideuleuh. Waduh Tito ya. Nah. Tapi walawaga diseret. Sebab aya baca sholawatan cek Kangjeng Nabi. Hargai kaula. Leuwihnya akibatan indung kan menjadi anak. Kangjeng Nabi mah leuwihnya ulah waka dikanarakakeun ulah. Geus hargai ieu. Hampir ka surga kabeh urang rahmatan lil alamin. Masyaallah komo urang atuh ieu. Polisi lain, abri lain, sugih henteu. Ya ka surga lah. Jangan lolobana ka neraka manu sugih nutur ka zakat cara si eta. Atuh. Polisi anu kejem henteu aya nu teu kejem mah. Abri anu kejem, aya ku ge abri teh ya abri teh. Baheula kieu mah lulu Bang. Wari barang ngaji ka Cilongok sadar nya. Alhamdulillah. Iya insaf ya. Sesosokna lain lalagaan tuh. Baheula mau cek. Bari mah aman ya. Surga ada apa ya, tenang ya, Pak. Iya. Udah nanti dilempar sama malaikat, jangan jatuh aja ya. Ya Karim. Nah iya urang teh akan diuk di dieu teh harapanana hayang menang rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngandelkeun salat urang pimanaeun, ngandelkeun puasa urang pimanaeun, ngandelkeun zakat urang pimanaeun, haji urang pimanaeun. Salat ta salat, tapi kan kaayaan salat urang kos ge paingan Kangjeng Nabi ngasupkeun manusia, ngasupkeun umat ka surga lain ku amal, tapi ku rahmatna, ku fadlna. Masyaallah, mantap urang kumpulna di dieu, mudah-mudahan urang kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi emang maot atuh henteu. Boro-boro Kangjeng para aulia Allah ge teu maraot. Emang ieu dihadu hadir di dieu emang jelema kabeh atuh lain. Maksudna jelema nu hirup atuh nu gaib ge atuh araraya. Hirup tan dadadaya ngarembang. Hadir komo Kangjeng ketika disalaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kangjeng atuh ngajawab alaikassalam. Sahasieun salam. Murang maca sholawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kan lamun ikhlas bagus kaseungit ka umbana ku Kangjeng. Lamun urangna kotor, datang mah datang kan bau.
Malaikat kan gitu, malaikat orang membaca Quran di jero hate, orang maca Quran keluar, maca zikir di jero hate. Teu nyahoeun kan malaikat tahu urang keur maca naon ngan lantaran ikhlas seungit. Malaikat gitu. Seungit. Mentak hadamna malaikat seungit. Mentak para wali hadamna malaikat seungit kabehna. Barang ngambe ieu. Cek malaikat masyaallah jurig. Bararau. Kamu tuh malaikat. Udah lamun zikir ya di masjid, udah zikir atau wiridan, atuh kaambe ku malaikat. Kumaha ikhlas jeung henteu bagus jeung henteu bakal kajahoanana engke, tapi di dunia kene kajawan efek-efek tina wirid-wirid urang jeung ibadah-ibadah urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakali deui moal dicaritakeun kabeh tadi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Nah, ieu mah Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam teh masih wallah, tangkal kayu alam Kanjeng rahmatan lil tangkal kayu. Laut alam Kanjeng Nabi rahmatan lil laut. Batu alam Kanjeng Nabi rahmatan lil batu. Hewan-hewan nu aya di dunia ki alam Kanjeng Nabi rahmatan lil hewan. Mantak lamun urang geus kasorot ku rahmat Kanjeng Nabi, urang geus mantap ka Gusti Allah, urang bisa berbicara jeung batu jeung tangkal kayu. Lamun Syekh Mansur bisa ngobrol jeung maung, komo Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain bae jeung maung jeung lauk-lauk bisa ngarobrol. Mun Syekh Maghribi bisa ngobrol jeung seluruh hewan-hewan. Lamun Syekh kitu Syekh Ahmad Kabir Rifai bisa ngobrol jeung nu gararaib. Atuh kuari ge sarua para aulia Allah teh bisa ngarobrol. Ieulah rahmat Kanjeng Nabi. Datang ka mana urang karahmatan ku Kanjeng Nabina, karahmatanna datang ka syariat, urang di makom syariat. Datang ka mana karahmatan ku Kanjeng Nabina, rahmat Kanjeng Nabina datang ka thariqah.